Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang pedar deui dina rekawis welas asih. Welas asih eta di masyarakat umum sok diagung-agungkeun, sangkan naon, sangkan batur loba nu nyaaheun ka urang, sangkan aya timbal balikna ti makhluk. Sedengkeun welas asih anu sabenerna anu ku Kangjeng Nabi dijalankeun teh supados naon? Supados ngarangkul umat daek lebet Islam, daek sahadat anu nyaksi sanes sahadat kapercayaan atanapi agama kapercayaan. Diajak ku cara welas asih lebet agama Allah sareng welas asih nak dikersakeun ku mantenna. Kalolobaan manusia yen welas asih eta teh dijadikeun prioritas, dijadikeun alat, sangkan naon, sangkan aya timbal balikna dina masalah kahirupan dunia. Sedengkeun dina agama mah lain didinya, sabab welas asih eta kudu sumpingna ti Allah, lamun sanes ti Allah datangna ti setan nu matak kudu nyaho heula ka pangeran. Nyaho ka pangeran teh urang teh kudu nyaho heula ka diri sorangan. Nyaho ka diri sorangan nyaho kana setan. Setan anu dina diri urang anu saolah-olah ngajalankeun bener padahal eta perilaku setan. Numawi urang kudu diajar kenal ka Allah teh di palebah dieuna, sangkan urang teu katipu dina lalampahan urang. Jeung kenal ka Allah teh lain ku rarasaan ku kayakinan, tapi aya elmuna, aya guruna. Sangkan naon? Sangkan urang bisa nyalindung ka Allah, sabab urang moal kuat ngalawan setan, ngalawan iblis. Urang moal kuat mantak dina katerangan urang wajib nyalindung ka Allah teh, sabab setan kacida lemesna anu teu kabaca ku kamampuan urang. Supados janten panggeuing kanggo sadayana ulah anteng dina welas asih eta, sabab eta bisa dijadikeun pangeran ku araranjeun. Tina welas asih eta mangeran ka welas asih, mantak disebutna oge Prabu Siliwangi teh hartina welas asih teh kudu dibarengan jeung raja. Nyaeta kudu dibarengan jeung Allah, welas asihna ulah dibarengan jeung setan. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.